perang dia kulantaran disuplai ku Iran. Amerika neuleheula bahaya sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa. Nomor kahiji rudal Husein, kadua rudal Hasan, nomor katilu rudal Ali. Ngaranna ge teu kira-kira, ngaranna teu kira-kira. Rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika, rudal Hasan bisa ngajegur jang Amerika, rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan. Ndeu kumaha coba hayang cak Amerika kekeketaan heula jieun heula coba hayang nyaho ku urang sok pancing melalui Israel berangkat der jeung Palestina menang Amerika eta teh begitu dahsyat luar biasa. Nah Palestina supply dar hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya yang bahaya. Kita cari dulu lain eureun neangan kelemahan kos gitulah ieu keur carita yal bisakum. Ketika diajak perang agama siap, dia tampil di hareup siap, nyawa taruhanana gagah. Atuh boro-boro perang urang dek berangkat ngalewatan hiji daerah peuting kira-kira jam 11 jam 12 didinya aya kuburan anu sangar nu kabehan ge osok marangihan bae kan didinya mah. Ketika orang dek berangkat aya 3-an 4-an atau 5-an ayo nu tampil wasian ayo aing bener yes aing cekelan aing sia ayo sudah sian-sian lain gitu kumaha lain gitu ayo geus pokona mah sia dihareup sia ditilat aing di tengah. Itu orang bunga beta aya jelema gagah teh gitu kan bunga nginahin Haji kula waduh ieu anu ngamusuhan di mana di anu waduh ngamusuhan da kabunuh ka kula coba kula salabat kitu alah geus ulah sieun aya jang ieu diantar ka gede perasaan hate geus ulah sok jadi pikiran aya aing anak buah aing mah badag di ditu tenang bae sih padahal mah eueuh boga teu boga anak boga tapi ku ngomong we kan geus lah masyaallah kan Haji, aduh, iya kula, naon? Iya kula nggak butuh teh anu, aduh, kula lamun tuan teman, di mana? Di anu kula detik, tenang, ayah. Bejakeun ngaran aing, boh, boro-boro di dinya ngaran aing mah, di soler guys terkenal monyet ngaran kaing. Perasaan kita orang dadat teh, bro, masya Allah. Haji Pendi, kula diancam kusa, kurang anu. Ye didinya masih karus sakau kadua bacok sih aja kudu kumaha iya itu sih aing masih kan ini lo sia ka ditu embung aing membung ilu-ilu geus mendingan dipaehan sakalian eta ya Allah minta tulung anu kos kitu masyaallah Haji itu di kuburan eta tah kunaon sangar jasa kamari gawe kunti anak segala genderuwo coba henteu pugu aing ge kakarak cager aing didinya ngelempre bo panas pom pararanas aing ge angan teu paeh doang ulah saya ulah ka dinya ya budak teu merean teh kos kitu teu merean teu ngeudaheun baru kita ai jelema gagah bari hayo geus cina mah aja lain kabar lain di jatuh ka dinya mah kumaha sana pokona dia juri teh wau kabeh aing didinya mah ini orang bener ye mau kabeh juri mana untuk mau kain jaing raja juri kan ini pokoknya orang di Gantarawang teh kan lain lalagaan sangar teh suangar nadei eta bahkan geus terkenal di urang geus kajaon wow juri Gantarawang masa anu teh nyaho ka juri Gantarawang gagahna jeung poharana emang beneran didinya mah raja juri di Gantarawang mah emang beneran hanya orang-orang tertentu kan wau ka raja juri didinya eta ge kan nang tapak loba jelema lewat ka dinya leungit loba jelema lewat ka dinya ngacacak loba jelema nu nyieun bangunan-bangunan dinya dirusak atau emang didinya mah sangar di Gantarawang nah loba anu liwat kadinya kan minta anter coba minta anter ka Haji Pendi Haji anter kadinya
atuh meureunna leungit jeung aing atuh mah kan urang leutik hate goblok jas bae dipake urang kan teu bisa babacaan tapi coba ke ahlina urang liwat ka dinya nunggu sangar teh anter ke jam sabaraha ya oh jurig anu berarti aya geus nih guys nyahuan ya nama jam sakean jurig anu jam sakean jurig anu jam sakean jurig anu di Gantarawang teh kan kos kitu da lalagaan mantap ka jideeng gagah teh lantaran naklukkeun jurig-jurig bae di dinya teh eta keur carita Gantarawang pan di urang ge loba nu leungit dibawa ka Gantarawang eta teh kan kudu nyambat ka ahlina sebab nyana nu nyahueun tah jurig anu jurig poe anu jurig anu poe anu jurig jam sakean jurig anu jam sakean jurig anu jieu tu jurig ge sarua oko satpam jam-jamna Masya Allah eta kan urang keur carita perjurigan di Indonesia memang kos kitu di ka Gunung Karang urang sarua tah nyaho saha anu ngageugeuh Gunung Karang Gantarawang saha anu ngageugeuh Gantarawang ketika urang endek ka Allah poe ieu poe naon Minggu malaikat saha anu ku Allah diwakilan poe Minggu ketika engke maghrib pergantian anak malam Senin malaikat saha eta engke ganti kapan dia taqobuna tuh engke peuting malam Senin saha malaikatna engke malam poe Senin saha malaikatna engke poe malam Salasa saha malaikatna da eta teh urang kudu wau geus lamun urang endek melet mentah heula tah urang ka malaikat eta wirid tinggal wirid urang teu wau jeung malaikat eta atuh ngahantem urang sia teu pamit sia ka aing no wirid urang ieu qala Yusuf li abihi ya batin ra'aitu hadasa nah urang hadiahan malaikat anu aya naon ieu kula bogo ka Sarwiti urang mana Cikupa sampekeun ya gampang geus Sarwiti mah nu penting bae sogokanana we ieu keur carita dunia seperti eta dunia gaib teh aya dunia malaikat aya dunia jurig atuh Gunung Kawi ge sarua lamun di Banten para aulia para perwalian nah eta teh teu kaluar ti urusan-urusan pergaiban nah aya jalur-jalurna nah kudu gagah jadi lamun gagah kan ngeunaheun urang berhadapan jeung mantak iya bunda ya cekluk kamu lagi hiji teangan pibatureun anjeun lamun anjeun neuk gaul ka Allah anu bisa nahan uji sabar anu pohara ketika diliak dicaci dimaki can waktuna mah tetep we nyana leuwih bagus sabar daripada ngalawan teangan batur kos hiji kadua ketika genderang perang ditabuh nyana siap tampil di hareup sebagai berlaga panglima siap nyawa taruhadana jeung menghadapi naon bae nyana mah siap di hareup sebab boga karakter kepemimpinan anu stabil jeung sesuai eta nomor katilu nah jelema anu boga wawasan ilmu dunia nu bisa diajak jadi babaturan perjuangan agama eta baturan nuhun abah sok sakitu bae salian teh eta ulah kajenting pejabat tetapi teu boga karakter kos itu ulah kajenting jawara teu boga karakter kos kitu ulah kajenting kiai teu boga karakter kos kitu ulah kitu bae tilu perkara eta salamet masyaallah hasibtum an tusraku wa lamma ya'lamillah idrok anjeun boga sangka ka Gusti Allah sakadar nyitahan perang sanggeus perang teh urang bakal diantepkeun ku Gusti Allah boga sangka kitu ka Gusti Allah teh teu hade jeung teu bagus padahal Gusti Allah anu nyiptakeun urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya di urusan ku Gusti Allah eueuhna deui ge bakal diurusan ku Gusti Allah teu kaluar tina urusan-urusan Gusti Allah
lantaran innallaha yukhfi Allah nyamarkeun kana kudrat iradat Allah bi asbabi melalui sabab. Urang teh bakal disalametkeun tetapi ku Gusti Allah dibere sabab heula, urang bakal dicilakakeun ku Gusti Allah bakal dibere sabab heula. Jang halayak rame dina syariat mandeuleuh kana sababna, tetapi ahli Allah mah anu rasikhuna fil ilmi jelema anu cerdi ilmuna dibere ilmu hakikat neuleuh kana hakikatna langsung mentak teu kaharti ku urang para aulia Allah kajeun hanya segerintil dua gerintil. Tetapi tetep ae urang deuleuh sabab. Jelema deuk disalametkeun ku Gusti Allah dibere ilmu heula. Sababna boga ilmu ku Gusti Allah deuk disalametkeun, tapi aya jelema dibere ilmu ku Allah deuk dicilakakeun horenganna bangga ku ilmuna. Horeng ujub ku ilmuna ketika bangga ku ujub ku ilmuna, horeng ilmu teh jadi kacilakaan jang nyana. Allah nyieun sebab heula. Masyaallah karim. Allah nyieun surga, Allah nyieun neraka, penghunina adalah manusia. Nu mantak dijelaskeun dina Al-Qur'an wa quduhan nas wal hijarah. Horenganan jang panghurung neraka manusia jeung batu. Nah, iya kan? Iya kan jelema jadi panghurung neraka, batu jadi panghurung neraka. Tah Allah teh nyieun surga, Allah nyieun neraka. Kuari deuk disalametkeun ku Gusti Allah tina neraka. Allah nyieun sebab heula. Daek ngaji urang teh eta kan sebab. Meureun nu mantak daek ngaji ge nangagerakeun saha eta? Disebaban ku ngaji. Aju ngajina ge wauhna jeung tukang wudu. Jeung kiaina mah teu wau. Oh masalah sih. Tah eta jadi jeung sebab Gusti Allah jeung sebab. Oh, begitu maut, masyaallah karim. Timbang amal, ternyata horenganan amal ngajina loba jasa. Nya nama ngaji teh geus lain hayang pinter, lain hayang bisa, pokona mah hadir bae geus asal datang ngawudu kereut. Ikhlas jasanya nama ngaji teh. Ikhlas jasa. Geus teu naon-naon geus. Ternyata berat ke di akhirat timbanganana. Ya Allah ya Rabbi. Aya nu ku sebab ngaji jadi ka neraka. Ya Allah lantaran lain ngaji horenganan deuk neuleuhan musugan aya jahe. Ya Allah ya Rabbi. Teu beunang aya jahe. Dibonceng bae ku nya. Eta kan neraka. Allah nyieun sebab. Disebaban heula ku Gusti Allah teh nyana teh dagang aju kemudian tina dagang na teh sugih geus teh sugih teh horenganan daek sedekah berarti sugih ngajadikeun sebab kana salamet. Aya deui tadi nama keur susah mah nyana daek jasa ibadah barang dagang aju kuari maju dagangna beuh boga mobil dan lain sebagainya nu tadina daek sedekah keur susah mah ala kadarna daek bermasyarakat tadi kuari barang sugih ditanya ge teu daekeun ulina ge beuh puncak Bali dan lain sebagainya tae nyana horenganan sugih jadi sebab kana cilaka. Allah yang sebab heula